Wilujeng sumping tepang deui di Bah Dadeng Papatong Channel. Wengi ieu Bah Dadeng keur nyiapkeun sakalian ngaguar lagu nu anyar. Tapi ieu lagu teh can aya judulan. Judulna rek dipasrahkeun ka pemirsa atanapi ka baraya-baraya Bah Dadeng anu ningal channel Bah Dadeng Papatong. Naon cenah Bah judulna? Ari judulna teh Ridho Allah Munajat Mungka Allah. Cing kira-kira ieu lagu teh naon judulna? Anu tadi prak pilih. Kumaha cenah Bah cara ngalebetkeun? Lebatkeun we kana komen si Abah. Lagu ieu. Anu salajengna ieu lagu teh supados katalaah engke keur pijudulna urang baca heula eusina nya kieu eusi laguna. Jempling simpena peuting nguniang hudang sujudna amparan kunyebat asma mantena. Pada kedua abdi muntang paneda neda pitulung sagala harapan kunyebat asma mantena. Lebat kana corus paparin abdi sadaya sabar kiat ucocobi. Paparin abdi sadaya jalan ridho kabagja. Teras kana rep sapanjang masih ngarenghap moal rek ngukur nya waktu moal midua paneda ngung ukur Allah Nur-Rahman. Rep anu kadua deh sami eusina ngan beda hanapna. Sapanjang masih ngarenghap moal rek ukurnya waktu moal midua paneda mung ukur Allah Nur-Rahman. Pasti sok aya pertanyaan teh Abah cenah di mana laguna? Jual beltuk ke kitu sakalian we nya. Ieu lagu teh kainspiratifan atarpi nyanging tina surat Adiyat ayat anu kalima genep anu kirang langkung kieu ieu dihartoseuna teh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Teu pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia kajaba keur ibadah. Dina hirup pikuk nu susah kieu kadang urang sok ditenan kahirupan lamun seuk urang dipaparin ku Allah rezeki anu seueur kadang-kadang sibuk we urang ku aliyah dunya sok mopohokeun kana panyalukna ti Allah. Tapi sapan lamun urang dibere kahirupan anu memang seret hirup ripuh aya hikmahna tina ripuh teh. Sok baseuh lamai. Ya Allah, mudah-mudahan abdi paparin anu tetapi ya Allah paparin jalan lamun dagang ya Allah paparin batin ageng gitulah gancang. Tadi sagedengeun kitu kabaraya Bah Dadeng ieu mah heuceuk suratna tadi. Ulah rek dua ti doa rek ulah rek ingkah balilahan
kadang-kadang dibere hirup rupuh teh sok boga pamikiran anu luar tina perintah agama. Datang ka dukun, datang kana liang cai jeung sajabana atawa ini ka kuburan menta-menta ka kolot urang eta rutina kaluar tina syariat. Sabab ari hirup mah rek beunghar, rek miskin, lain tujuan tapi pujian. Ku hal kitu nitip mending mah di mana urang menang musibah curhat ka Allah, wawartos ka Allah, sangkan urang boga pitulung. Ameh teu batal tina sahadat lah gancata lagu teh kadinya meureun lah adat. Ini asa seriusnya gitu nya. Tah ieu mah keur budak norak beureun. Lamun sakalian hayang gigitaran tingali we geuitna. Keun tadi mah geus kabejakeun. Yen kitu eta isi lagu teh tidinya latar belakangna. Ngan ka budak norak anu resep gigitaran, resep naon kahaleuangan lagu Abah tah ieu mah katemong geuitna, katemong sairna saperti kitu. Abah minta pangdukung, ujung-ujung nama tapang rojong. Eta klik subscribe sareng komena di Bah Dadeng Papatong channel. Kade ieu. Anu hayang misalnya lagu rek dikomersilkeun prak. Kantun nyarios meureunnya ka tim Abah lah. Sabab ulah nyanak naon nyanak karja nu sanes teh kedah aya izin tinu gaduhna. Sabab lamun teu aya izin geus jelas urang teh ngarogala kesang anu lain hakna. Lain kuna naon bisi moal barokah. Kumaha cenah Bah laguna? Urang kupingkeun. Jempling simpena penting muniang kang sujud nafas punyebah asma nedapi sagala harapan punyebah asma paparin abdi sadaya sabar kieu cocobi paparin abdi sadaya jalan kabagahan sapanjang ngarenghan muarek nutur nyawaktu
na, subscribe na, komena di Bahdadeng Papatong channel di Antos Pisan. Kadenya ulah hilap. Abdi nentang pada ngedapi segala harapan punya asma manten paparin abdi sadaya sabakia ku cocoki paparin abdi sadaya jangan ridho kabagyaan sapanjang masih ngarep